siksa yung malain orang aja jangan orang kesumpah mau pepa siksa yung malain orang aja jangan orang kesumpah mau pepa mal lagi kita bawa Kalau tiap badan kita hese anak kita gitu anak mah hese kita hati ke Yesus kita mana yang dapat nyusul apa ya Bang? Nah di antara itu di antara jalma anu kudu kodo ongkoh beda ongkoh nyaeta anu tadi teh nu nyusuhan kunaon make puasa tuh kita puasa teh karunya kabudak tentunya teh wajib kodo ongkoh beda tapi lamun sieun ngan ukur gering ku dirina mah urang nyusuhan atau adanya umpama tanya pamajikan kan teu karena arah-arah orok ya jadi puasa teh gering udah puasa teh karena kagering ya jadi lain karena udah puasa teh karena kagering ya dan terkaya dengan eta mah ngan ukur podo buku teu wajib ya aya jalma nu wajib teh pindah unggul eta mah ka jalma anu geus pikul atawa balik ka jalma nu boga panyakit anu moal picageureuh deui tapi ora keneh kan boga panyakit anu moal picageureuh deui lamun di bawah puasa pamana mah teh geus profis anu luar biasa dina nalika di bawah puasa teh puasa sampai teu kuat langsung ke rumah sakit puasa cager puasa bidu dewa nah eta penyakit anu geus sasajageun dina nalika di bawah puasa maka eta ge wajib fidyah fidyah nu alusna nya sapoe samun ungapoe dina nya fidyah teh ganti dina naon dina puasanya nawaitu fidyatan badalan anis syaumi fardhul lillahi ta'ala itu ya seperti kolot maut upamana kolot maut ya mediahan kolot nah kita kudu apa dina jana begitu sok aya gini merebeas merekanya fidyah di salatna teu puasana fidyah ya nawaitu an mufrija fidyah ta'abid tapi fidyah ta'abid badalan anis sholat ya wasau misalnya bahasa ulang ya abdi ngaluarkeun fidyah kangge bapak abdi ganti dina salat sareng puasa fardu karena Allah tok sanajan dina katrangan dina sebagian imam aya anu puasa mah emang sholatna teu aya kudu dipidyahan teu bisa digantian ku fidyah nah bisa aya jelema lamun teh sholat digantian bisa digantian ku fidyah ngeunangeun anu meunang gusuran nah dina aliran sesat teu wajib puasa nu penting setor ya seperti aliran RDI nya Islam murni kalau aya anu jadi kudu sholat yang penting kamir teh pamimpin dalam di misalnya abah gitu jamaah teh pak ketua abdi ya moal sholat gantian sholat moal sholat mana satahun pas menang gusuran lumayan jadi lo kebayang tamu sapoena sapoe teh berarti 5 waktu genep aja jeung witir berarti beureum genep liter sabaraha 60.000 sapoe lamun 10 poe 600.000 lamun sabulanan berarti
sebenarnya Juta dalam 18 ya 1.800.000 yang mending mayar 1.800.000 sebulan teh sholat berarti ngeunang anu teu bisa anu gusuran eta sholat mah teu bisa digantian kuping dan ketika kolot maut ternyata gering teu bisa sholat nah eta aya tiang nya hati-hati keadaan yang harus malah orang teh ngodoan sholat kolot beda kok orang teh ngodoan sholat kolot eta harus mah gitu nya harus ada dina niat non niat tadi ngaluarkeun fidyah bapak abdi umpamanya dawa indung abdi nah gaganti ti